Cek urang mah jelema goblok teh nyaeta aya niat rek tobat tapi kalah ngalakukeun we maksiat. Cek urang mah jelema goblok teh nyaeta PDKT jeung urang jadian jeung batur. Aisyah damang. Cek urang mah jelema goblok teh nyaeta jelema anu motor ruksak dibenerkeun ai awewe bener diruksakeun. Cek urang mah jelema goblok teh nyata jelema anu mau rokok tapi teu mau korekna. Cek urang mah jelema goblok teh nyaeta jelema anu keur bobogohan terus ditinggalkeun pas keur sayang-sayangnya. Cek urang mah jelema goblok teh nyaeta jelema anu make helm Honda, motor Yamaha, ari jaket Suzuki. Cek urang mah jelema goblok teh nyata jelema anu nanya harga teh pucuk tapi nu dibeli Sprite. Emang goblok galang siap. Cek urang mah jelema goblok teh nyaeta jelema anu menta dihargaan tapi manehna poho cara ngahargaan jika sia teh goblok. Cek urang mah jelema goblok teh nyata jelema anu sasabareng jeung aing bagja jeung batur. Cek urang mah jelema goblok teh nyaeta jelema anu dihareupeun kalakuanna jiga ucing tukangan jiga anjing. Cek urang mah jelema goblok teh nyaeta jelema anu ngaguna bobotoh tapi cicing di Jakarta sama dijek. Halus. Cek urang mah jelema goblok teh nyaeta jelema anu ngaguna beunghar tapi berobat ke rumah sakit pakai BPJS. Buru-buri teh bro buat geus nya cakapula sakieu heula. Salam Sunda sampurasun. Lampe. Bruh, look at this dude. Wait till you see the. No, 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 no. Look at the top of his head. Bisa? Cek urang mah jelema goblok teh nyaeta jelema anu make helm Honda, motor Suzuki, Yamaha. Dasar si goblok. Lah, Aciri pisan ka luhur sih. mana? Nah, itu. Guys. Lah. Babaturan goblok tegap berasa aing keur senang sia unggah poe. Cek urang mah jelema goblok teh. Kira and action. Cek urang mah jelema goblok teh nyaeta PDKT jeung urang jadian jeung batur. Aisyah damang. Anjing joget. Ulang cari mah cegablek daerah teringat baheula sia sagala menca. Berengna juga sia mah ciga nyawer di luar.
nyian masalah ka aing ngomongkeun batur dasar celeno ka batur ngagogoreng aing teu gablek cedok ti ayeuna ku aing di bejaan moal aya jalma nu bisa hirup sorangan hiji waktu oge bakal karasa ku sia duit moal bisa beli babaturan sakia kama mana sorangan sia rek kumaha mun sia mau trek dikuburna ku saha asa pangaingna bro hirup sia poek ngagotong pasaran mah moal bisa nita gojek goblok kamu mah goblok geus ditulungan kalangan lodok geus diampian kalangan badok teu gablek cedok dasar si goblok Lah sakit juga nih keren nih. Keren banget. Kamu mah goblok geus ditulungan kalangan lodok geus diampian kalangan badok teu gablek cedok dasar si goblok